Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing murang kali ibu anu soleh sareng soleha. Kumaha damang murang kali ibu di bumi. Mugia hidup dina dinten ieu daramang kalayan sehat. Murang kali ibu anu balager. Alhamdulillah hidup tiasa tepang deui sareng Ibu Lilis dina pangajaran basa Sunda. Tah, dina pangajaran minggu kamari hidup parantos diajar ngeunaan materi kagiatan sapopoe. Kayaning aya kagiatan nu enjing-enjing. Hidup terus terangkan kagiatan enjing-enjing naon? Siang, sonten, sareng wengi. Anu parantos ku ibu dipeda dina minggon kamari. Tah, dinten ayeuna dilajengkeun pangajaran basa Sunda nyaeta hidup kedah midamel diajar ngeusian soal latihan basa Sunda. Nanging hidup ulah hilap karena kebiasaan disiplin diri. Salami kegiatan belajar supados hiji siap ngargepkeun tur ngalaksanakeun tugas atanapi pancen. 2 ulah hilap. Hidup ibak heula. Sangkan awak hidup seger. 3 teras sarapan heula. Sateacana diajar ngawitan. Ulah hilap di seragam sekolah anu bersih tur rapi. Kaopat, calik dina kursi anu ajeg tur merenah. 6 ulah hilap nu utami ngadua heula sateacana pangajaran dikawitan. Murang kali ibu anu gareulis tur karasep, dina dinten ieu yuk urang latihan ngeusian soal sapertos dina gambar salajengna. Nu ieu cobi tingal. Murang kali ibu anu gareulis tur karasep, dina dinten ieu yuk urang latihan ngeusian soal sapertos dina gambar salajengna. Nu ieu. Nah, janten hidup siapkeun buku sareng patlotna. Teras hidup tinggal. Tur perhatoskeun ibu bade masihan contoh gambar ku hidup tinggal masing tenget. Gambar naon cobi? Tah, upami parantos terang ku hidup teras diserat dina buku. Contoh parentah ku hidup dipilih jawaban anu pangbenerna. Janten aya 2 pilihan. Ku hidup pilih salah sahiji jawaban anu pangbenerna. Nah, saatos terang jawabanna teras ku hidup diserat dina buku ulah hilap ngangge nomor sapertos contoh di gambar ieu. Contoh nomor hiji aya gambar. Gambar naon ieu namina? Ayo, kalau bahasa Indonesianya gambar ini apa namanya? Nah, aya 2 pilihan. Nyaeta aya buku atanapi bal. Sok tingali ku hidup gambar ieu naon dijawabna. Nyaeta sanu terang. Eta gambar bal. Nah, ku hidup gambar ieu. Ayo, jawabna nyaeta bal. Tah, ku ibu dipasihan terang nya. Nyaeta bahwa gambar ieu soal nomor hiji nyaeta jawabanna bal.
Tah, anu salajengna soal anu kadua. Cobi gambar ieu naon? Aya dua pilihan. Hiji gambar aya botol. Dua topi. Tah, pamitos terang diserat tina buku. Tah, anu salajengna soal nomor 3. Cobi ieu gambar naonnya? Tah, aya dua pilihan. Kangge jawabanna kahiji kuda. Teras kaduana embe. Tah, upami tos terang diserat dina buku. Nah, anu salajengna soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ieu cobi ku hidep ditinggal. Gambar naon ieu namina? Aya dua pilihan. Kahiji baju atanapi buku. Tah, upami tos terang diseratnya dina buku. Teras salajengna nomor 5. Nomor 5 cobi ku hidep ditinggal. Gambar naon ieu namina? Tah, kangge jawaban aya dua pilihan. Anu kahiji aya gambar apel. Apel teras kadua jeruk. Cobi upami hidep tos terang diserat tina bukunya. Salajengna. Tah, ayeuna nomor genep. Nomor genep ieu teh cobi ku hidep ditinggal gambar naon ieu? Cobi aya dua pilihan. Kahiji gambar panon. Kaduana gambar pipi. Tah, upami tos terang diseratnya dina buku. Salajengna cobi tinggal gambar salajengna nyaeta gambar nomor 7. Nah, gambar nomor 7 ieu naon ieu teh nya? Tah, aya dua pilihan. Kahiji panangan, kaduana sampean. Tah, pami tos terang diseratnya dina buku. Tah, ayeuna nomor 8. Nomor 8 ieu cobi tinggal ku hidep. Gambar naon ieu nya? Nah, aya dua pilihan kangge jawabanna. Nyaeta aya gambar cepil. Aya oge gambar damis. Terangnya tos ngartos. Tah, upami hidep atos terang cobi diserat dina buku. Anu salajengna cobi perhatoskeun gambar naon ieu nya? Anu kasabaraha ieu teh? Anu ka-8. Oh iya, hilap ibunya anu kasalapan. Anu kasalapan ieu ku hidep ditinggal. Gambar naon ieu? Anu sok di lipstik ari ibu-ibunya. Tah, gambar ieu aya dua pilihan kangge ngajawabna. Kahiji aya lambai. Kaduana dagu atanapi angkeut. Nah, tos terang hidep ulah hilap. Serat jawabanna dina buku nya. Teras anu salajengna gambar anu akhir. Gambar anu akhir teh gambar anu ka-10. Soal anu ka-10. Soal anu ka-10 ieu cobi ku hidep ditinggal. Gambar naon ieu nya? Nah, jawabanna aya dua pilihan. Kahiji aya gambar ramo. Kaduana aya panon. Tah, pami tos terang ku hidep diserat dina buku. Tah, rupina
Dina dinten ieu pangajaran basa Sunda rupina parantos rengse. Urang atanapi hidep atos tiasa ngajawab latihan soal basa Sunda. Ya, alhamdulillah pengajaran bahasa Sunda ngeunaan latihan soal bahasa Sunda parantos rengse. Mudah-mudahan minggon payun dina pengajaran bahasa Sunda. Insya Allah patepang deui sareng ibu nya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng mancen tugas. Dadah.